kudu sabar jeung tawakal modal lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik lawan ulah waka adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modal lawan kang ari adi da nyeri aing oge eudeup ai kieu-kieu teh apan aya liwat nisna maja kuningan kuningan di memungang ieu dina cadas anu ngampar sami riung mungpulung ieu hege kula hege halo apa benda Jaya Rata hinggi Sami reureul bae ieu. Mangga kembal. Hege kula. Karena pangasunat narima kami beragama. Gumelah di pawanangan kedang jadi pantrangan Citra Yuda Bulanyeun kawonan sabab teu di pangeran mere mah kasasama ya si Jehovah lakoni jalan taman patok kana agama Soy.
Sugane atuh. Negara Astina bisa pulih deui. Tina rupa-rupa wabah anu tumiba ka negara, bener? Ya. warga seni Pangalangan mereton Batur lagi. Lain dan nulengeun sabelah deui mah komber. Nge, ieu we da itu ngiga atuh da. Era ku batur. Kumaha ieu teh kira-kirana? Ieu. Sabab yakin ieu. Ku ayana wabah di negara Astina bisa leungit wabah di negara Astina tapi urang teh kudu maehan bagong anu aya di leuweung ieu. Ieu. Ruang di alun-alun ieu. Gitu? Iya. Ya. Mudah-mudahan ya. Si meunang bagongna poe ieu. ngabantu pamarangan mageung jadi juru penerangan Surya dinu babatu melapandan di basit bika hoyong. Wah, kira-kira aya teh teh nanaonan kumaha we atulah nah mun di sagala digeugeureukeun teuing beureunan ge. Saritana mau ngalengkah, aing ngalengkah henteu. Geus kararumpul sadaya. parantos syukur sadayana ge kempel kulan para putra lain-lain bakat diri bakat dengan Kade bisi bebekelan beak. Sasajen ulah waka diganggu. Kupat leupet tangtang angin jeung sajabana. Urang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina dadatar dina gawir na sirasai kade teh. Aya nu ngageugeuhna. Cing kira-kira cek Aswatama anu ngageugeuh di luhur gunung naon? Tangkal kai nu pangluhurna. Eta mah tutuwuhan atuh. ieu mah gaib Nu gaib anu di luhur gunung cing teh kaswatama naon cing cek Aswatama naon? Ya nyangakeun we atuh suung. Teu aya deui anu aya di luhur gunung. Teu aya deui. Naon? Ya teu aya deui. Heuh naon? Disebut teu aya deui. Beureun eueuh. Mun teu rame pisan.
tah gitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh Syakira-kira na urang Muhammad tak pikasirieun Muhammad tak jegur ulah diomongkeun era numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nu linggih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. Kunjung Putih mah eta dina bak catur. Nu dina datar, nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dia eta teh kaagungan Allah wungkul kade priatna jeung hati-hati. Coba Kerningkatkeun pangwangunan di Karawe paparangan Pak Haji Sidik ularek aing-aing mun isunya hoka diri sugan moal iri dengki malah loba suka sering ngumbara di alam muki salajengna kumaha atuh Neng Nenis muki teh mejana dunya nu penting nandingan perang matak isun sing karunya kasasama nu teu terang kasasama banggocin nu teu terang bejaan geura bejaan atuh kuwa eutik di ujung perung ulah arek mesean mun puji mah isunnya tang tumiceun kasetanan tang tumiceun kasetanan segala tujeng dipikir saraten panggih sarina hirup sigap kasesere diri taya pangajina Pak Haji Umar diri taya pangajina alas pringgan dingat salah wonten
nanging alas pringgan dengan salah Kurawa samia pada merbayaksa Aswatama Jaya Rata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing letik anu parantos jadi ahli lebet kaleweng pikeun bubujengna ieu para Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama satu naon ieu teh satu naon ieu teh dah satu lomong tapi leuheung da kitu mah nunjang meusan rada nyari saeutik naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen cuma utama nama bagong meureun sararea apa kajadian di negara Astina aduh hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kajadian usum halodo loba kajadian kahuruan usum hujan loba banjir jeung longsor candi tema ayeuna make jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter jelegur omak tsunami badai tsunami lain cutu meureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana tuh anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin kulawarga bensin naon bensin gas bensin naon gitu aya nu neangan kaleci di mana di Rancakole lain di Rancakole di Aceh di Nangru Aceh Darussalam ta eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di negara Astina ku ayana kajadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat kiamat leutik kiamat kecil lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula yen ieu teh dunya teh panggung sanewara disebut kiamat ubro kitu aya kiamat gede aya kiamat leutik sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat oh iya ngamana karep atuh ngomong deh baik atuh tuh kiamat kecil ya teh jadi ieu teh kajadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos kecil oh leres kiamat cetek karek sakitu tah karek sakitu geunyeung tah nya malahan disebutna oge ieu teh kiamat nasi goreng nasional aya ngebentur aing duh kitu
Nah dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatoan anu aya di alas Brenggan tinggal salah. Tuh. Eta panyarang teh. Naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara asina tapi tetap di negara asina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aya di alas Brenggan tinggal salah. Untung OJK. Gitu. Mandiri mang mahirup. Hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek. Kitu. Tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung. Abuskeun cenah ngasru ka leuweung. Engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya. Nah, sadiakeun ti beulah tongoh Aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog. Tumak. Ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab mang geus nitah si Surai ti si Muncang jeung si Bengkung ngasruk abus ka leuweung. Siatop kada Hah? Si Kastop belah wetan. Kitu. Kade bisi salah newak anu di udag bagong der si Kastop ditewak. Kitu. Wayahna giringkeun ti lebak. Giringkeun ti lebak. Siap. Anjing-anjing petingan kaluarkeun. Hah? Utamana anjing herder. Anjing bulldog. Deborman. Anjing buntung. Cing kira-kirana anjing nu mana ta anu disebut mana nu bakal alus marona. Ya anu bakal alus marona mah deui anjing hirup we. Dan upaya mah bisa. Alus bener pisan. Bener teteh. Bener. Gitu. Anu bakal tarik ngegehna anjing nu huntuan beres pisan teteh. Itu hayu urang sampai lumampah dina waktu ayeuna timbal tuh aya asal siapa siap ya siap anu ti lebak. Parantos. Sok asupkeun eta anjingna. Iya. Hei, masyarakat. Iya. Minta supaya siapkan di belah dinya tumak pedang tafsir Garut. Iya. Asal. Nganung maksud yang tujuan ngawujudkeun perasaan Kunaon teu lami paman kaula teh? Napa si kengeng Aden? Margi mang teh seueur teuing udud. Tapi ai udud mang matara meuli. Kitu we mang mah leber ku pamere, subur ku pangintun sabab hirup teh loba dulur. Gitu paman. Di mana-mana mang baraya teh di pasar gede bage, sa pasar gede bage.
Baraya di Kulon di Wetan di Kidul di Kaler teh loba hirup teh nu matak mending loba baraya Aden. Sabab setiap loba dulur pasti bakal loba rezeki. Alo. Timalan paman. Pek. Gera baladah ku hidup ku nonoman ti nagara tirta dahana. Eker mah eker hidup mah sekeseler ti dituna teh lamun dina doma mah reng-rengana teh hade tanuk alus kukulinciran henteu buntel mayit henteu turun tangis tuh tanuk gede wah buluna bulu sutra teu aya cawadeun margi tuang eyang ti tuang ibu hiji jama sanajan kitu bentukna eta teh geus tutas tina didikan rohani jeung jasmani tuang Rama Raden Gatot Kaca tuang eyang Ratu Arimi eyang ti pamegetna nyaeta Pandawa anu kadua kakasih Orea Bemo timalan teureum menak sabab paripaosna teng marut teng anak merak kukuncungan teng uyah tara TS kaluhur hidup mah turunan atawa sekeseler hade mun dina bibit mah bibit teureum ningrat engkena teh bakal nurup cupu lo eker mah turunan kuat turunan jago turunan menak katurug-turug hirup dibarengan ku sopan santun ramah tamah DP handap asor tambah pendidikan luhur. Sebab apa lo? Menghadapi masyarakat yang makin sekarang kritis ini, kita akan bisa menjawab, kita akan adaptasi dengan apresiasi. Jikalau kita penuh dengan wawasan, sosialisasikeun kasolehan teh luyu jeung anyuran Bapak Gubernur Jawa Barat. Tuh. Kumaha ai jalma anu soleh anu teu ngabalieur tina ayat-ayat Allah. Nyaeta manusia anu napak salilana dina aturan. Timalan paman. Mana ayat pangeran deh? Aya anu tertulis kitabnya tana. Tah nu teu tertulis ayat-ayat Allah di mana urang keur lempang aya runtah menet dina solokan. Jelema rata-rata pan ngabalieur ngaleos sakitu noyod tak itu ngabalieur tina ayat Allah nyatana. Coba entong make jeung gengsi dumeh urang menak, entong make jeung gengsi dumeh urang luhur pangkat, entong make jeung gengsi dumeh urang geus luhur sakolana, di mana aya runtah nu menet tina solokan di lemur mana bae di mana wae geuwat ku urang beresihan. Atawa lamun aya duit muruhkeun ka tukang buburuhna omat kitu ieu tah. Ulah nepi ka kieu ta eta teh sosialisasi kasolehan teh nu kitu. Hirup nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titileum ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganter kanu sieun. Hirup salilana nete taraje ninca kamalanung ti klari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan kaituna abeh teu melengkung bekas menyalahan ipis lapis kana tapel landung kandungan laer ai satu. Waspada ngaturi buah janining di palahur Nu lampah yuni atina Pak Haji Sidik gampang
Gede Hermawan nu ngaji tina salihan saliri dumadi geranya pabarman sahyana eling kanu Mahawidi Lawaka suka Sri Moncan panggih jati diri jati diri mun urang pinangki nyeri geranya padalang pendi Samarang tolong dipake cerita urang sing ageng tumampi eta ujian ti Gusti Ibu Hajah Atin DPR Garut eta ujian ti Gusti wontening alas wanawasa Raden Bambang Jaya Sumpena Tinagara Tirtadahana kajurung ku eyang na tinagara pikenepangan rama na nyaeta Raden Gatot Kaca nyaeta dina lalampahan budak buncit Gatot Kaca nikah ka Dewi Dahanawati Kiwari parantos kagungan turunan kitu kaayaan Aden kulan aya naon dan aduh ampun lah aya kitu na kedulur teh lah tobat kenalah tenang soal tenang mah ketua aduh ya siapa aples ai rupa aples teh ka maneh ai ngomong ka uing kinten-kintena bakal nampi ka kaula Kangjeng Rama margi kitu riwayatna cenah dina waktos ngelahirkeun kaula oge kakanungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh kakanungan leres tuang eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup ieu sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirisiahkeun ayeuna hideep palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang eyang teh eleh deet tuang eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hidup teh kitu yen tuang Rama teh di anu sareng tuang eyang istri teh di anu sareng tuang deui nata teh itu nu mawi dina lerasan dieu Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat dikawit dugi kawakasan mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo timala nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu kitu luyu jeung kalakuan kakasina ge Bambang Jaya Sumpena nya
dah-dahane kasep. Dupi Kangjeng Eyang ti Kangjeng Rama Gatot Kaca teh Ramana Gatot Kaca teh Bima Rakana Bima teh Yudhistira Rayina Bima kakasihna Arjuna Rayina Arjuna eta Kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari Akang naon Rayina Arjuna adeknya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar. Waktu kecil nama Atang Ating. Oh. Percanten kalau gitu mah. Iya. Gitu. Sumuhun. Ta eta Nakula Sadewa kakasihna. Ta Ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan. Daraden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di nagara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala. Astrajingga sareng Dawala. Ai bapakna Astrajingga ngaranna teh Semprot. Dasana Semprot saha? Semar mah ayeuna geus gede da keur leutikna mah kasemprot teh. Percanten. Gitu. Tatuang eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah eyang istri ngaranna teh Arimbi. Hor. Dasanes Arimbi saha Ma Ageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi. Oh, percanten. Ma Ageng di Bogor, karunya jadi rana teh kolote. Cing jag cing sehat Ma Ageng. Amin panjang yuswa. Nya. Tak kitu. Ai Rayina Arimi, Rayina tuang eyang kakasihna teh eta Parbakesa. Sanes Jajang Sari Jadi mah eta mah toko besi. Percanten atuh. Gitu. Ari Pak Haji Sidik naonna Nabi mah tak Pak Haji Sidik teh tatanggina Bapak Gubernur. Kitu ngan kahalangan ku 3.000 imah. Percanten atuh pami kitu. Tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we. Mung mikir. Nya. Itu kulan Aden penastik kersayang tomampara iya Bagong anu diudag-udag ku para Kurawa ti Lebak ngadak nyengsang lumpatna margi di ieu tempat aya jalmi anu keur diintip-intip ku Aswatama teh atuh ieu Bagong teh nyengsang kaleuweung gledegan. Paman tinggal aya naon? Mana Bagong, Aden Bagong. Hus. Muni saged. Boa eta Bagong teh ditinggalkeun ku pamajikanana eta. Iya. Liar ayeuna mah teh Bagong ge. Padahal Kang mun tewak beti lumayan dibeulem di dieu ye. Haram. Ceuk saha? Elu itu.
eta bagong teh haram Ki Adi numutkeun agama akang nu mikirna kerdil kurung batok nah da babi mah teu haram bagong mah nah sia ngalanggar kana pelaturan bagong itu haram tidak kenapa adik menyatakan bahwa bagong tidak haram saya yakin bagong itu tidak haram babi itu tidak haram. Iya. Nu haram teh umat Islam teu kengeng ngadahar daging babi. Daging babi lamun dihakan ku urang umat Islam bejaan yen eta haram lamun urang ngadahar daging babi na mah henteu. Da makhluk Allah teh geuning itu hirup. Oh, makanya akang jangan kerdil. Pelaturan itu jangan makan daging babi haram. Oh gitu. Oh eta mah da mikirna kudu bener atuh abah teu pasea. Oh. Waduh, edan sia paingan. Aswatama anu nuju ngintip bagong nadugi ka kabur ka leuweung nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kora mang aswatama tamang aswatama tamang kang kakila-kila ya kakila-kila ya Satria kula yuk lain yang mati popolotot kang geuning tapi kade beda sebab itu dina tarangna uratna ngagerat ta eta urat ngangkang dina tarang pangaruh jelema bedang mun di jelema mah tukang alok oh eta anu disebut Dedi Rosikin Rosida ai heuh Bapak Nakidian nyi kitu lain ki kawewe mah lamun eueuh maneh bagong beunang biasa gara-gara anjeun di dieu ngahalangan gara-gara anjeun ngaganggu lamun kitu sarana anjeun ngagamahan ku aing dipodaran ku jar ulu naon ieu teh paman ujug-ujug ti popolotot tah tapi sadiakeun heula we ku urang hampura bisi eta teh adatna bisi karakterna apa mangih kapusing capek meureunnan kita tadi teu hasil moro eta teh hartina teh murang maring sawios atuh urang payunan nekumang cobi paman pangmayunankeun hese ngungkulan anak manusia keur ama kieu mah para lun maklum kasuhun ninggalih nu di pabrik nya Kang da jelema kitu mah teu keunang di eta deui dagore kaynya ulah Ki Adi urang teh kudu sabar jeung tawakal modar lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik lawan ulah waka Adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modal lawan Kang ari Adi da nyeri aing oge eudeup ai kieu teh apan aya liwat nista maja kuningan Majalengka Sikijing liwat nista maja utama gitu kunaon anjeun teh getas harupateun teteunggeul hampang leungeun
gara-gara sia bagong buruan aing nepi ka ngejat kalau ngeledegan jadi we lapur aing di negara aslinya teh kekayaan riweuh ye bencana alam di mana-mana jakul ditumalan ku sasatoan anu aya di leuweung ieu di antarana bagong uluh kaayaan negara keur kaayaan musibah di kudu ditumbalan ku bagong di kudu di ruang di alun-alun nah asa jauh ieu teh paranormal mana nu ngabejaan ieu teh ai kitu nyesatkeun teuing lamun urang rumah saja di manusia ieu bener ku bagong ngan laku lampah jelemana anu cicing di negara kabeh ulah saperti bagong kalakuanana Bapak tani melak pare dug hulu petnyawa hulu dijieun suku dijieun hulu init subuh datang poek kari-kari geus buahan jagongna dihakan ku bagong tuh noyod heuras beuheung tara narima papatah batur tara luak liuk ngabalieur tina ayat-ayat pangeran ngabegu di siniran di demo terus korupsi jeung korupsi mah teu reureuh da eta teh bagong eta nu kudu diruang teh ngakan hak batur loba jelema nu ngakan hak negara hak rakyat teu kurang-kurang duit negara duit rakyat beak tah bagong teh kitu teu beda ti ucing-ucingan ceuk dul sumang teh mah ucing-ucingan geuning bangsat nyumput ka belah kidul nu neangan ka belah kaler garong nyumput ka belah kulon nu neangan ka belah wetan disebut ucing-ucingan da ieu mah ucing nyaan ucing gering ongko sabab manusia anu aya di alam dunia ieu teh lamun eueuh imanna bakal jadi manusia anu rakus emut dina katerangan yen pangeran ngawartosan ka manusia baheula yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku polah-polah manusia ku kapinteranana bari jeung teu iman tuh sabab naon sabab pangeran moarek dolim ka makhlukna cinekna mah beureun cilaka jeung salametna jalma di alam dunya teh gumantung kana amal perbuatanana nu mawi cing jadi eunteng cing jadi prihatian eta teh ayana ajab anu syarifah kitu teh hiji ajab keur jelema-jelema anu murka nu biadab nu durhaka kedua ujian itu untuk manusia-manusia yang belajar hidup dengan benar coba nyaeta keur anu ngeureuyeun nikreuh dina jalan kasobaran tuh perhatian tete makanya itu laku lampah bagong yang ada di dalam dada ente segera korbankan jangan sampai kadedemes jangan sampai rakus jangan segala dihuapkeun nanti beteung akan bareuh naon ieu ama ieu naon teh lapor kumaha bagongna mana bagongna bagong lompat ka leuweung or nah di tangan akuan di dieu teh nu mawi ai bagong ka dieu bari disasar sieun ku ijil mah ieu nu ngagamahan teh na taroga si laing uluh
Yu pakaianana teh HD ieu. Sarba bodas nanakeun jelema suci tapi naha omong-omonganana nepi ka kitu ieu. Tangan wagamahan kana boroan aing. Sanes ngahalangan kaula mah bade ngaliwat kodaran. Nah saku kabeda-beda teuing sia. Sok di leuweung ieu lah moal dora ka ieu sok nya. Tekuk nya jelema kitu mah. Keun mangde ngabejaan dulu-dulu nu sajana. Hutang pati perpati hutang wilang bahilang. Paman salik paman. Sawios mah Aden ku mang sawios mah. Saur paman tadi liwat nista maja utama mundur. Tapi percaya kangkeun antep si Aden cenah maju si Aden. Aduh pemirsa anu mulia urang lajo si Aden. Aduh. Kade atuh Den bilih kirang tanaga sama teh mang 3 kalinya lo. Kumaha nyamatna eta? Kumaha dinyawe nyamatna mah. Nya seueur teuing eta aduh. Alo kade cing hati-hati. Sawios atuh. Pokona mah mang anu bakal jeung ulah paman. Tapi upami Aden capek sama teh mang atawa mang sauran. Ya. Aduh. Ampun. Satria ulah sahran ngaran kaula Bambang Jaya Sumpena. Bambang Jaya Sumpena. Ya. Apapun wani marang aku. Ora wani dan ngapa kulanang. Aji mulati tegah ria. Pada dipasakakeun diksa kula beraja. Diksa orang ning pengucap. Sakula. Kula pamongan. Beraja lalanep nom pupuh tumpang somantra handina kurang panibawa. Ora teni mobrol ketibanan tampiling aswatama. Aji mulati tegah ria. Berjuang maju ning lapangan perang, maju ning patunyang tunjang, tekad ning patilining jiwa. Satu mundur pantang Ayo.
hidup Aswatama. Hidup Aswatama. Marukana benang di kumaha? Di tengah. Pira di tengah eleh? Iya. Itu nu eleh kaula. Hanas aing ngiga. Aing doma ngan 2 jetrakan kumaha ieu teh? Teu bisa dijagokeun aing mundur jauh. Aing nempok lawang adon lumpat. Raya. Moal dicukuran deui ku Nanang Cikadut. Manganing deket Kang Oman ieu teh. Moal tulus ya dibere doma teh. Gerakan alus, doma alus. Imalan. Ampun ama. Di kumaha? Hebat eta budak teungeuna panas nyeksrek ieu. Keur mamaneh teh panas tiris pan balik memeh ini toge. Sakira-kira teh wani tong ka dilawan atuh. Imalan ditabak batur heula. Ampun lamun aing mawa si Dani. Imalan. Mundur. Mun mawa si Oden aing. Heeh. Ke kasep kada. Bade kumaha kasepuhan? Ya, ke tenang. Gua aing ke paman. Apan saur paman kedah hampuraan. Asyaku kabina-bina teu beunang ku di lemesan, teu beunang ku di sopanan hirup teh. Teu beunang ku di lelemu. Ke ari hidup teh saha atuh? Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sumpena. Bambang Jaya Sumpena ti mana ucu? Kaula teh ti nagara Tirtadahana. Cicahem. Tirtadahana. Oh, Tirtadahana. Disangki Bambang Jaya Tsunami. Bade angkat ka mana hidup teh? Kaula teh maksad nepangan Kangjeng Rama. Nah saha Rama hidup teh? Kangjeng Rama teh kakasihna Gatot Kaca dolo itu. Saha? Gatot Kaca Timbalan amuing Incu eyang aja. Naon teh? Nah, yo incu we. Da eyangna budak ieu mamarulus leungeunna ge teu kengkong. Kasep. Parantos uninga Bapak hidup Gatot Kaca teh nu mawi Kangjeng Rama teh teu acan uningaeun kagungan putra kaula can apalon timbalan aduh asyaku kabeneran teuing aja mogok mangih gorowong aya jalan komo meuntas dedeh teuing incu eyang Jaya Sumpena incu eyang ieu teh geuningan lain anu lian paingan jago da teureuh hidup teh da teureuh ya garan-garan teureuh jago mah jika Batam jika mana-mana oge moal anu ngaganggu dede teuing anak papanting incu eyang anu kasep yen ieu teh eyang hidup da eyang hidup bukituna wayahna kasep ieu teh eyang anu keur apruk-aprukan di leuweung pangnamoro teh hayang barang hakan tina kalaparan kasep